Karasan Kang Wihdi gaduh guguritannya gaduh rumpaka ngeunaan destinasi wisatanya salian ti Leuwi Seeng, Dewi Lipa oge cari pacar. Ya, di Kecamatan Situraja ya. Nah, Dewa Siwa mah painten gedengeun cari pacar. Caringin pasir cariu palihanap. Wengkona painten di sahanapeun lembur sanding. Nah, tapi akang mah bade ngekspos anu ditongoh anu di Bangbayang ya. Teu acan kabuka. Aya curug anu endah tos dion. Anu endah elok nu namina Curug Cikidang. Cobi urang ekspos menawi malakina kana mana. Ayan kaing gagaronya, ayan oyang. Garang dilebah pisan kuduna nya harita kuning tepang numung garang nukat tinggal hejo ngemplok buka gayon nukat telah kudunan Curug Cikidang nya didinya fungsi tepung asi ngedalkeun rasa cinta ka manehna tuh cipicung nu jadi saksi saestu mekarna harapan cinta di pudunan Curug Cikidang ngantosan anu dipimelang di pudunan Curug Cikidang nya didinya kuring asih ka manehna di pudunan Curug Cikidang ngantosan anu dipimelang di pudunan Curug Cikidang nya harita tepung asih jeung salira gelis salira kembang kacinta nu aya dina jero rasa sugan bae cinta urang tinekanan jeung anjeun kabiruyungan katawis pami urang ti handap ningal kaluhur mantep kaluhur katawis kebon ente ras cipicung wala nu kapalih kulon ka Gunung Lisung aya langkot lemur sahang aya nya didinya kuring fungsi tepung asi ngedalkeun rasa cinta ka manehna tuh cipicung nu jadi saksi saestu mekarna harapan cinta di pudunan Curug Cikidang ngantosan anu dipimelang di pudunan Curug Cikidang nya didinya kuring asih jeung manehna di pudunan Curug Cikidang ngantosan anu dipimelang di pudunan Curug Cikidang nya harita tepung asih jeung salira
piruyungan